Anjir, Aisyah anak muda, sampurkeun ah. Hei anak muda, gawat ek dibayar mah hutang, gaya we dina motor alus, hutang can dibayaran. Gawat ya bisa diwelkeun ku urang. Cih, sing sabar atuh kehen poporongos kitu lagi hutang teh. Ya, wajar atuh poporongos kan. Buat ye ek dibayar moal. Heuh atuh kehen sing sabar we ye, urang ge ayeuna rek jual motor tah dieu jeung barudaknya. Ngancan payu wae, ke sabar ke sore da kedeung deui rek nu meuli ka dieu. Ah, sia masuk loba alasan buru bisa diwelkeun ku urang. Sabar we ku aing dijual ieu engke burit. Nah, embung buru ayeuna kudu ayeuna. Awas atuh, ya motor urang hayu dititiukan wae atuh. Duh, heuh bos sampurna euy. Cangkeul bieu teh. Ya ieu teh motor teh nu sasis nu benerna. Cih, rek naon kitu manehna nanyakeun motor urang, berarti menda motor urang naon kitu? Ah, bener si anak muda. Cenah ieu teh motor si anak muda. Kita sing bener anak muda, ieu motor maneh lain. Lain Panglima, motor si Obos ieu mah nya, Jril. Nya. Maneh geus suri wae, ai bayar hutang sulit, dot bayar. Sing sabar atuh kehen.